Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbi azmain amma ba'du. Tepangkeun wasta abdi dinda Fatimah di kelas 11 IPS 2. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan abdi nu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun, mangga urang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah SWT nu parantos marangkeun urang sadayana dugi tiasa patepang dina ieu acara. Palawargi anu kusim kuring dipeka hormat, dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna ngajaga kabersihan kelas kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajaga kabersihan kelas. Kusabab naon? Kusabab mun urang henteu ngajaga kabersihan kelas, urang sorangan anu beunang dampakna. Naon bae, rupi-rupi, hidup ge bisa ngarasakeun mun urang henteu ngajaga kabersihan kelas. Contona bae, diajar ge henteu nyaman ai keadaan kelas urangna kotor. Lain eta wae, urang ge bisa gering kusabab loba sarang panyakit. Contona bae, aya keneh budak anu miceun sampah kana kolong meja, nepi kolong meja eta teh loba sarang laba-laba, reungit haliber, jeung sajabana. Urang salaku pelajar kuduna ngajaga kabersihan kelas, kusabab kelas tempat urang nuntut ilmu jeung masa depan. Cik abdi bade naros, ai upami diajarna dina kaayaan kelas urang kotor, bakal resep teu diajarna? Henteu leres, kusabab eta hayu urang ngajaga kabersihan kelas di ayeuna keneh. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan. Mun sakitu biantara ti sim kuring, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.